Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Kitab Uqudul Jan halaman 3, masih dina halaman 3, bagian judul kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujati al-wajibati 'alaz zauji. Barisna awas singkat canak. Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujati al-wajibati 'alaz zauji. Al-faslu ari pasal atanapi bagian lah gitu. Biasa disebut bagian atanapi bab. Al-faslul awwalu, al-faslu ari pasal al-awwalu anu kahiji. Upami ditarkib al-faslu teh jadi mubtada. Barisna kumaha? Ropa, ciri ropana ku domah dohiro. Katingali jugrugna al-faslu ari pasal, ari bagian, ari bab. Al-awwalu dina lapad al-faslu aya alif lam jabat dipeskeun, berarti al-awwalu ge aya alif lam jabat PS otomatis disebut naats. Isim tabe, isim tawabe, isim anu anut kana lapad samemehna. Al-faslu ari pasal al-awwalu anu kahiji eta. Jadi khobar mubtada. Khobar tina lapad al-faslu. Khobar naon? Mufrad apa guer mufrad? Khobar guer mufrad anu dibentuk tina jar majrur. Eta fi bayani huquqiz zaujati hijikeun. Eta fi bayani huquqiz zaujati. Tetep dina mertelakeun atanapi ngajelaskeun bayan-bayan teh mertelakeun. Eta fi bayani huquqiz zaujati tetep dina mertelakeun atanapi ngajelaskeun pirang-pirang hakna nu janten istri atanapi bojo. Eta fi bayani huquqiz zaujati tetep dina mertelakeun atanapi ngajelaskeun pirang-pirang hak. Asalna mah hakun isim mufrad dijamak taksirkeun jadi hukukun. Kunaon di dia bisa jadi hukuki? Sabab jadi mudhof ilaih tina lapad bayani. Bayani mudhof, hukuki mudhof ilaih. Kumpul mudhof jeung mudhof ilaih disebut idofat. Terus deui az-zaujati ta anu terakhir dina lapad eta teh jadi mudhof ilaih deui tina lapad hukuki. Jadi mudhof ilaih nu kadua. Intina ieu judul teh
bade nerangkeun masalah hak-hakna nu janten istri nu janten bojo. Al wajibati anu wajib dipigawe, al wajibati anu wajib dipigawe ala zauji ku salakina. Salakina punya gaduh kewajiban atau napi kagungan kewajiban engke nu dibikeun ka saha ka istrina berarti narima hak tinu janten caroge teh persamaanana suami upami bojo persamaanana istri siap. Qala Allah taala fi suratin nisa'i, catat surat An-Nisa ayat 18. Di dieu mah teu diwatoskeun. Surat An-Nisa ayat 18. Qala Allah taala fi suratin nisa'i. Qala parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah taala bari maha luhur Allah fi suratin nisa'i dina surat An-Nisa. Surat An-Nisa teh ayat ke-18 na. Jadi potongan ayat surat An-Nisa ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Qala parantos ngadawus sapa Allah Gusti Allah taala bari maha luhur Allah fi suratin nisa'i dina surat An-Nisa ayat ke-18. Wa asiruhunna bil ma'rufi. Wa asiruhunna jeung kudu ngarejengan anjeun ka bojo-bojo aranjeun. Wa asiruhunna jeung kudu ngarejengan aranjeun ka bojo bil ma'rufi kalawan kahadean. Itu aya dua pendapat, aya ngarejengan secara dohiroh, aya ngarejengan secara batiniah. Kuningan ngarejengan, ari ngarejengan teh nyarengan. Dia sarada mendalam, kamarana saware deui. Atanapi di karobong. Oda namanya ngaosnya janten capek orang. Ngarejengan teh ngarendengan, aya ngarejengan secara dohir istri jeung pamege teh parendeng-rendeng atanapi caroge urang ngarendengan urang gitu. Aya ngarejengan memang secara batin ka istri ulah daek nyentak kudu someah anu engkena mentak nyaman di mana-mana sareng caroge ulah dipaseaan bae disentakan bae disia-sia atuh ngurus bareto nikah gitu. Aya ngarejengan secara dohiro gitu. Dina ngajimaan, dina foreplay sing sae sing apa gitu. Sehingga tidak akan beralih ke lain hati, tidak beralih ke lain hati. Urang mah teu nyaman jeung salaki gitu. Ek neangan we kitu sejen. Wa asiruhunna jeung kudu ngarejengan anjeun ka bojo-bojo anjeun bil ma'rufi kalawan kahadean. Dijelaskan di dia. Ai bil adli tegasna kalawan adil dina naon fil mabiti dina waktu metingan wan nafaqati jeung dina mere nafaqah. Allahu akbar. Oke jero deui bae coklah gerak karawin atuh geura narika. Kan ulah coba-coba nikah mah da sakral. Cukup dirahpalan ngan
sakali atau rek seueur mah cenah lalaki mah punya hak ieu rek dua rek tilu lamun adil maneh bisa adil teh seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bujang-bujang bujang-bujang urang aya cerita aya ikat aya wartos Siti Aisyah oge cemburu ka Siti Khadijah dina hiji waktu Nabi Muhammad teh mencit naon kurban naon teh ceritana kitu upami dibahasakeun ku urang dakeun bae hadis mah benten sareng Al-Qur'an sing seueur cenah cai angeun eta daging teh pasihan tuh keluarga Siti Khadijah kapan cemberut terhadap Siti Aisyah teh sok padahal cenah dina lagu naon Siti Aisyah putra Abu Bakar gini. Siti Aisyah kan putri Abu Bakar. Begitu mesra terus romantis, tapi dina hiji waktu aya kecemburuan. Komo ayeuna meureunna sanggup adil teu kanu jadi pamajikan gitu enggak salah hiji ulah loba-loba teh. Adil dina kumaha bil ma'ruf tegasna dina adil dina kumaha fil mabiti wan nafaqati ditambahan deui wabil ijmali fil qauli eta bil ijmali sanes adil hade dina metingan otomatis dina metingan teh istilahna nafkah batin ari tengah penting nu jadi pun boja teh nu janten istri tadi kekesak sita ngalayanan urang kumaha bae supaya urang teh puas sedengkeun kana napakohna diantep Allahu Akbar kebutuhan keluarga umpamana saminggu teh 1 juta atawa paling minimnya meureunnan 300.000 atau 400.000 jangan biayaan keluarga eta teh dicumponan ari kaayang urang ngalajur hawa nafsu tengah penting terus ngajakan mama pun tajong sukannya kan pada teu sopan istri teh kudu anger sok sanajan memang di Jawa Timur geuning ti awal-awalna atau dicariokeun bahwa ukudulujan itu sepertinya yang menang adalah laki-laki tapi teu kitu kadek nu janten caroge nu janten suami sing adil ka istri punya hak di caroge di samping adil di samping hade dina masalah metingan gitunya kudu seimbang istri kudu nikmat urang nikmat oge masalah napakohna kedah diperhatikeun ti urang molor we nu jadi salaki teh sare gitu banyur kannya usaha gitu seperti sim kuring daripada sare di imah mending ini naon we gawe ka kebon itu ieu daripada di imah dicarekan we ku pamajikan gitu paingan seueurnya anu enjing geus nyana kuseup nyana bedil horeng eta teh menghindar dari cerewetnya seorang istri eta teh digawe meureunnan teu puguh serabutan diharu-haru bae budak ceurik init ke kebon bebedil kaditu siga nu nya nguseup ari balik teu meunang naon-naon gitu seueur kitu teh sing tiasa sing adil non sakali deui wa asiruhun nabil ma'ruf sabab istri kagungan hak anu kudu dilakukeun ku nu janten caroge teh kudu adil ka istri adil dina kumaha hade dina kumaha dina metingan teh aya 2 keadilan deui istri kudu puas pameget oge kudu puas iya maka karena numpang terus guys aduh tekuat atuh kumaha meureunna diajar ti ayeuna kudu apal gitu Allahu Akbar punten kudu ninga
Teras deui hade dina nganapakauhan cari rezeki yang halal. Rezeki teh aya dua, aya haram aya halal. Wabil ijmali jeung kalawan ngaluskeun. Wabil ijmali jeung kalawan ngaluskeun fil qauli dina omongan ka itu bojo. Da sok ngabayangkeun mesrana da padahal ge romantis kieu ge. Eta lamun rek berhubungan gitu. Tiup lamun ditsun lamun munanana tracepilna sayang gitu disayang-sayang. Jadi kan bergetar terus. Ulah mah nongesya waktu. Sepuyeng karunya gitu kan. Allahu Akbar. Ulah kitu. Ya direkam ya mangkani. Kunaon musim kuring direkam ieu teh aya kesemangatan sim kuring aya nu nyuhunkeun cing cenah lah bener sok ngawuruk cenah kitu. Abi rek hitung-hitung sorogan sok. Wabil ijmali jeung kalawan ngaluskeun fil qauli dina ucapan dina omongan. Kita bicara yang sopan dengan etika kumaha ka istri sayang gitu. Kumaha we ulang nguruskeun masalah hutang dina ranjang mah atuh kumaha kalapuy. Teras deui dina nganapakohan ogehan ulah nyungkun kan sok aya balas dititah digawe eta salaki menang duit duit pake sakitu buktina wur deket banget istri rarai istri aduh eta ulah nyeri hate tah ladang urang usahur gitu. Itu goreng awon berarti obrolan-obrolan urang teh teu sae. Tingkah urang teu sae. Obrolan urang teu sae. Tak itu maksud adil teh mun. Sok sanes kudu diajar tapi regepkeun ke ngamalkeunana mah. Ulah ari keur bobogohan mani sayang-sayangan. Untuk yang terkasih, untuk yang tersayang, istrina eta awewena kabogona tersanjung. Aduh, amplopna baheula mah manis seungit. Tuh nah geus jadi pamajikan. Nah, cinta dan sayang teh kudu memang abadi, abadinya abadi untuk kita berdua dari sayang jeung cinta nu abadi pisan mah hakikatna Gusti Allah. Teraskeun waqala fi suratil baqarati waqala sareng parantos ngadawuh itu Gusti Allah fa'ilna di mustatir ditujukeun ka Gusti Allah waqala sareng parantos ngadawuh itu Gusti Allah fi suratil baqarati dina surat al baqarah cirian kebilih dipilarian surat al baqarah surat kedua ayatna 228 surat Al-Baqarah anu ieu diajukeun atanapi diinformasikeun dina masalah bab ieu teh surat Al-Baqarah surat kedua ayat 228 ari tadi surat An-Nisa ayat kasabaraha surat kasabaraha surat ka-4 ayat 18 A'udzubillahi minasyaitonirrajim walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf alladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Urang dilogatan walahunna jeung eta tetep jadi naon ieu mubtada atawa khobar muqaddam pinter walahuna jeung eta tetep pikeun pirang-pirang bojo berarti hak nu janten istri walahuna jeung eta tetep pikeun pirang-pirang bojo pirang-pirang istri alal azwaji wajib ka pirang-pirang naon caroge atawa salakina wajib ditampi ku istri jadi hak gitu walahunna jeung eta tetep pikeun pirang-pirang bojo
alal azwaji wajib wajib di dirinya teh aya kata wajib ka pirang-pirang salaki. Mana mubtada muakhorna? Mislul ladzi ada napi mislul ladzi ari seperti perkara. Mislul ladzi ari seperti perkara di dia dijelaskeun disarahan lahum pikeun pirang-pirang salaki lahum pikeun pirang-pirang salaki atawa caroge alaihinna wajib ke pirang-pirang bojo. Jadi ayat timbal balik maksudna nama istri gaduh hak tinu janten caroge alias caroge wajib ngalakukeun perkara pikeun istrinya kitu deui caroge gaduh hak ti istri anu memang istri wajib ngalakukeun eta perkara. Lahum pikeun pirang-pirang salaki alaihina wajib ka pirang-pirang bojo minal hukuki tina pirang-pirang hak. Kasusul teh ngalogatna minal hukuki tina pirang-pirang hak nu penting barisna bae heula eta mah. Fil wujubi dina pirang-pirang kewajiban. Fil wujubi dina pirang-pirang kewajiban. Jadi maksudna mislul ladina di dieu teh aya timbal balik istri sarua punya hak caroge oge gaduh hak ti saha ti istri. Fil wujubi dina pirang-pirang kewajiban wastih koki jeung nganyatakeun oke didopatkeun wastih kokil mutolabati barisan enggak kedap deui ngaosna wastih kokil mutolabati jeung nganyatakeun ngabenerkeun nganyatakeun ngabuktikeun ngabenerkeun kana permentaan. Mutolabah kan menta permentaan aslinya nya mutolabah tolib nyuprit panyuprihan itu alaiha kaitu bojo la fil jinsi lain dina jenisna. Jadi ieu mah surat Al-Baqarah teh hampir identik sareng surat An-Nisa nu tadi ayat 18 hampir sami tujuanana kitu maksudna mah bil ma'rufi kalawan kaalusan teh geuning. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf kahalangan ku penjelasan nu bieu bil ma'rufi kalawan kaalusan. Raskeun kago ae bima yustah sanu ae bima tegesna kalawan perkara ae bima kalawan perkara yustah sanu anu dibilang-bilang alus anu direken alus itu perkara kusaha saraan cek sara ae bima tegasna kalawan perkara yustahsanu anu bilang-bilang atau napi anu direken alus itu perkara balik deui kana ma sar'an mungguh sara min husnil usrati tina alusna ngarejeungan tuh geuning kabahas deui itu min husnil usrati tina alus ngarejeungan ade nu janten caroge ulah alim ngabonceng nu janten istri si A can pernah ngabonceng pemajikanana kala dibonceng ku batu lah sih sok aya nu kitu ka mana-mana teh aya nu sok hayang dibonceng we sing kersa caroge teh ulah kala cicing lah sia di imana nu hayang bonceng pakai hijab gitu ulah kala istri palayan ngiring
Muah cenah era mau maneh mah Allahu Akbar. Jang naon atuh baheula bogoh. Kabina-bina teuing. Ngarejeungan di dieu teh maknana kan seueur tadi teh dohir batin. Watarkid dorori watar kiborori jeung ninggalkeun kana kamadaratan jeung ninggalkeun kana kamadorotan. Madorot ya kuningan sanes madarat. Watar kidorori watar khid kiborori jeung ninggalkeun kana kamadaratan minhum ti pirang-pirang salaki ti pirang-pirang coroge wa minhunna tuh jeung ti pirang-pirang bojo samilah timbal balik gitu. Tos dugi ka dieu heula mun da ieu penjelasanana seueur ayeuna tos wengi keur mah bisi capeng os bae. Mungkin aya penjelasan ti ahli tafsir nyaeta Ibnu Abbas. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Aoskeun doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.